aya jelisa jeung yang kudu calik ya tolib mustaqbilal kiblati hana mayun ka kiblat sunat ngaos teh mayun ka kiblat gitu berarti meureun amangna kedah palikuloan mayun ka wetan ngaos mayun ka kulon berarti kitu nya atuh can meureun enak urang bujuran cenah amang henteu ke geus kieu lah gitu wayakunu wayakuna jeung yen kudu kabuktosan ieu tolib eta mustinan gitu anu eta mustinan cenah anu ngalap kasunatan bisunati nabiyyi kana sunat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saterasna santri mah kudu bisa diajar midamel pasunatan nabi paling tidak nyusur kitu nya atau ngawawangian gitu gitu ngangosing serba berseka bersih gitu ulah katempona teh muni naon gitu angguan oge Gusti geus tilu poe eta we dipake salajengna atuh badan oge muni bau meri gitu atuh keur ngaji ya teh kuduna malaikat nu sumping tak ribau kitu mah atuh meureun naon ulah nyunat kudu nyunat wayag tanima jeung yen kudu ngalap sugih kudu ngalap untung ieu tolib dakwata ahlil khairi kana doana ahli sae kudu nyeueurkeun kitu kitu didoakeun ku jami-jami anu sararae kade nya kudu nyeueurkeun men tapang doa ti jami-jami anu sae matak nuju nyantri ka kapungkur nya bapak murda sok jeung rerencangan eta budak ajengan yeuh cenah urang kateun abdi cenah Mang Ahmad ayo magahan ramana teh oh alhamdulillah sok ngobrol pidoana pangarsa abdi nuju ngeri ngaos di anu karasan sareng putra itu cetet caket pidoana didoakeun nya tah kitu aya acara mulu daja misalkan tiasa gitu uleman seueur kiai-kiai ta urang teh sasalaman nyunkeun berkah doana walaupun teu nyarios sasalaman we tah supados urang kaberkahan ku jami ahli sae eta kitu sidi kasayanana oh ngaos ngawuruk kitu nya istiqomah lillahi ta'ala akhlakna ge katinggalna duh sakitu mulyana gitu tah urang kudu nyeueurkeun nyuhunkeun doa ti jami-jami ahli sae kitu waya taharoja jeung yen kudu ngaraksa ieu tolib kitu anda watil madlumina tina pangdoana jama anu didolim kabeh salajengna urang kudu ngajaga tina didoakeun ku jama anu didolim ku urang omah oh kurang ajar cenah aing yeuh aya nu megatkeun ku aing bisa didoakeun nu megatkeunana sing merengkel kokodna tah gitu. Uluh sarung ge ieu totos. Pasti yeuh anu notosan. Ku aing didoakeun sia. Sing totos boolna cenah. Wah gitu. Uluh beas ya aya nu nyokot. Pasti aya nu maling ku aing didoakeun sing bareuh beuteungna. Heeh. Tah ulah. Tah kitu bakal aya kajadian anu tiba ka urang hal anu goreng jauhan jauh waukia wallahu a'lam.